Dewek mah dan kepikirannya pasti tinggi kalau bener pocong teh itu beneran ngetes ka urang agak ada ngajak hutang sih. Oh cewek pokoknya mah hutang kudu dibayar soalnya hutang mah hukumnya wajib nanti lamun teu dibayar ayeuna engke di akhirat seurang disiksa kumaha tah sok nya juga min dalik ya da kuring duit di mana atuh mendingan urang bayarna ku baju ka Mang Sukrina daripada teu dibayar kumaha bener teu nah atuh lah urang cobaan ka Mang Sukrina bebeja sugana daek kain ku baju ayo Assalamualaikum. Salam. Mang, abdi nyuhunkeun dihapuntennya. Kuring teh tos nganjukan sabari tara mayar. Kenai atuh jang ari can boga duit mah. ieu Mang kumargi abdi teh gaduh artos Mohon. abdi mah mayarna ku acu ke Mang ya mugi ditampi. Jadi Mang, tas lunas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih dah geus na budak pantau kitu geus jawab tanggung jawab jeung kasieun komo urang nu geus jebrong. Heeh, Bah. Juga nanti pendidikan kolotna meureun Bah. Bisa aku bertanggung jawab sedang hutang. Yang abah Abah? ke komios we. Abah ke bianya net bala-bala. Ti musiki tuluy kain huy opat. Comro tadi itu Mbah comro. Cuma dua abah oge abah ge. Tah ayeuna mah catetkeun we jeung nu ti heula. Ku abah dibayar lamun abah boga duit. Nya Ari si Gitu. Abah. kitu we jang. Hei Abah, bayar heula hutang. Bah hiji si Abah teh bala-bala opat. Goreng tahu genap jadi 7.000. Bisa ka batur mamatahan tangangan ngecabut. Bayar sia hutang bisi dicekek ku aing. Jang hutang apa sabar Emang Bang, hutang apa kenapa? hutang apa sabar bubuh ayo atuh jadi Heula kumaha teh. Bah. Tambah Tambah 70.000, tambah dia 20.000. Jadi 200.000 Bah. 200.000 ya 4.000 nya. 200.000 Abah. Oh, 4.000 kuah dibayar dibayar. Abah we atuh ah. Kok abah dibayar 4.000. 200.000 Abah jeung dieu Oh, bala-bala. nya 4.000 24.000. Tah, kok abah dibayar di sana. Saya kan pakai 200.000 kurangin. Bah, karak 10.000 Bah. Iya kumaha ieu? Aduh si Abah bingung ieu mah mayar 200.000 mayar hutang 10.000. Aduh. Itu isukan tagih deh ah.